selamat pagi. Selamat esok. Kuliah mah atuh enak mah. Maneh teu mah karuli geus maneh mah geus we tong hirup. Da kumaha deui? Ieu cetok ge. Nyieu lumayan ya. Bisa dikieu kan ya? Wah, sore wae. Gawe. Ayo, bro. Aduh. Halo, Bo. Assalamualaikum, Bu. Salam. Kumaha ieu teh? Abdi teh dang beli dia langsung ayeuna. Nyanya. Aduh, nuhun nya pisan nu. Nah gitu. Ayo, Bro deh. Kurang nambah, Bro. Aduh. Aduh, itu telabu. Kitu dah. Di rumah botak. Bro. Kat macul. Hah? Cocok kieu. Entong kieu. Pamali, entong gitu. Tuh jagung tuh. Nah, lo pernah sebelah saha teh ayo. Angkareun. Hah? Saha gorongan teh dia? Hai. Jangan tar gitu. Cur caneng cing. Aduh, ana mah lain sawah deui ana mah. Ada. Kan? Hah? Naon? Itu jelas ngomong teh. Itu dicok gitu gor. Ampun pejoh teh. Ci dia. Cai. Duh, ana kumaha deui nya? Macu da ugunana macu teh. Ini macu yuk. Ayeuna mah urang mah ngeuseup kumaha? Yuk. Rek mah ngeuseup. Hiba tak kieu we. Kumaha ngeuseup rek mah, Dek? Rek ngeuseup mah. Kunaon? Tujuh lah ngomong mah. Yang usul itu kacik koyo. Yuk. Ek digana mah. Ayo cicing wae yang geus tinggalkeun ah. Judan, panas ye, siap teh. Santai bos. Oke, Jalan. hormat, bro. Good. Let's go. Kawan apa? Tutupin dewek. Itu baru dak kunang gerak itu kan nih. Dan jadi siapkeun. Siapun, gerakun. Turun gerak. Gitu Bos. Bilang dong. Masih. Ayo tuh lilai. Bos tuh kumaha teh sih? Kala Naon. mantau heula keadaan aman teu. Aman, oh deui sekali di mah teh. Bos orang. Situ tuh. Itu satu tuh. Mana? Itu ngemok jagong. Apa itu satu? Saha? Karena kayak jengking. Nama jadi sukses ya. Sukses di mana? Eta di kebun dewek deh. Eta kun ada dia. Jadi petani nama kan. Nah itu rek paranet. Gua tak menang Era euy ambrong euy. ngalamar ka saha teh gawe di dieu. Kasih yeuh. Oh, nu mah lamaran aya weh. Oh, mana tuh? Ah, iya berarti si Kangkara aya niat goreng ke kebun dewek ya. Coba orang sampeurkeun. Ayo mari. Ayo, wah, ini. Heh. Saha maneh di dinya? Saha ieu di dia? Aya di kebun dewek.
Kebun saha ieu kebun si nenek itu. Tanyakeun. Si emak. Ieu kebun sadak. Batur. Kebun batur, kebun dewek, kebun batur. Kak, teu asing mah. Beungeut teh anu ka harita teh nya. Kak Ah, Alek. lain. Udin Petot. Petot geus eueuh petot mah. Hah? Lah asa we budak politik teh yeuh. Ah! Mana nananan kabung si ieu? Kang, ngomong sana ieu. Aduh, atur gawe. Gawe di saya ieu. Gawe di dieu. Mengguran Maling. Malingnya? Entah, lain tanya ke si emak, tanya emak. Aya mah disebut panglima. Palingan. Yo, mun gawe mah lamarana naonna. Pan ku saya ge diasupkeun mana lamarana ujung-ujung gawe. Hah? Palingkeun. Oke. Wae gitu, Bos. Gotong wae. Gotong wae lah, palingkeun we. Kau jelaskeun aku naon gawe di dieu. Nya urang yang gawe di dia, orang teh lempang kemana teh ka dieu, emang lempang kan motor. Jeung baturan kita. Ka dieu teh keur dieu kumpul ngalaman gawe cenah kopay cenah di si emak teh cenah. Kopay ngalaman gawe mah di dieu yang sok we jaga kebon gitu. Nyangges we. Ai sawah ka manakeun sawah? Sawah ka manakeun? Ya ditung nyagana sakedeung gitu sama di depan aya. Iya berarti Bosan kumaha bosan gede kieu. berarti si Kang Kara ieu arek ngarusak kebun dewek ya. Oh, benar. Nah, dewek ya. Jempuk jago eta. Nah, Jagong. sok bawa ke kantor bawa. Kagok kowe ya. Kagok. Kabur. Naon. Turun. Ayo urut terus. Ayo ndek wis bawa. Ayo gotong khusus. Nyawa di kebun dewek itu aja tenang budak teh nya. Ah, palin jaga di palin. Lebok. Mantak nak. Ayo ke kebun batu bebeja. Udah gitu aja jadi apa teh. Teu nyawa dewek. Kasabrang jauh ka ditu. Mewek, ayo. Balik ah. Balik. Ayo kita robrok teh kita. Aduh.